Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng tukang rahul dina ieu channel simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring pribados. Manganya wargi-wargi Sunda sadayana sateuacan simkuring neraskeun hanca caritana anu teu subscribe mangga di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios hiburan pangboberahmana kanggo kaum dangu di mana bae ayana sareng saha bae anu ngartos karena bahasa Sunda. Mangganya wargi tekan subscribe-na da teu maya ieu nya wargi. Hayu ayeuna cuang kawitanan. Barang ngadenge jawaban kitu ti Mang Komod disarmi teh buki molotot deui belewer kujubuan batu anu dicekal ku manehna teh ditenggorkeun deui bae henteu ngahajan nenggor salaki nama tapi cai teh muncrat ka cida luhurna ngabanjur deui bae awak Mang Komod. Akan lah dipikiran teh kawas kitu anu Gusti lamun ayeuna teh gawe teh naon mereka dahar naon akan mereka dahar naon Gusti ya Allah bisa masih kawas kitu atau dari muda ke sekolah terus anak si mikir jok disarmi bari ruah riwih ceuri aing oge mikir sarmi dari belang dahar make jo sia nasia teh beuki belang dahar tanu atau batu tatapan batu ku sia teh kalaka ditenggorkeun ka dewek dasar teu mikir sia teh lamun kena ka dewek sia nah tega nebos salaki cilaka cek Mang Komod nembalan kawas kitu atuh disarmi teh beuki molotot bae ngan dina waktu harita kabeneran ngadadak hujan ka cida badagna ngagebret atuh disarmi teh sanggeus ngagerewek deui nyarekan langsung ti buburanjat balik dasar lalang kitu umuhan mikir bae dah yang kejo teh mun teu gawe mah moal aya sia dasar laki teu boga otak awas sia lamun balik tong balik tong teu bawa duit awa beas montong hayang sare di imah deui kan ayeuna rek balik ku imah ceuk bisarmi langsung ngoloyong nulupatan ku sabab inget di imah teh balocor lamun manehna ayeuna teu guat balik geus pas di kasur jeung barang-barang bakal baraseuh ku cai hujan. Mang Omon teh harita masih ngajenten nangtung dina eta batu bari molotot nah hatena teh ngagerentes anjir dasar sial teuing aing boga pamajikan kawas kieu patut aduh tapi aya benerna oge nganda aing teh teu hayang aya kudu boblokot gawe ka sawah ka leuweung teu hayang aing mah kuduna ge jadi juragan sakabeh masyarakat ieu lemur teh kudu gawe ka aing lain aing anu kudu buburuh tapi kudu kana naonnya aduh nah aing teh kudu datang ka eta gunung cek Mang Komod dina waktu eta tutupanna teh sanajan pusing oge masih kadenge gegererekan jeung omongan pamajikana tapi ngaliuk deui ka palebah gunung aing kudu datang ka dinya bener sugan bae dinya teh bener aya harta karun saha bae anu milik teu nyahoda milik mah heueuh saha bae anu ka dinya kan dilarang ubon wani sieun buah eta teh ngan saukur nying sieunan hungkul supaya ulah aya jalma asup ka dinya sebab di dinya loba harta aing kudu ngajaran ka dinya
cek Mang Komod nggak kerantes gitu bari garo-garo teu karena sirahna tapi kulantaran katempo kumanena ngadadak cai teh umpal-umpalan ka cida badagna kusabab hujan beuki ngagebrek bae gede atuh harita langsung loncatan dina batu rek ka sisi walungan sanggeus aya di sisi walungan cai teh langsung caah mawa sagala rupa anu kapalidkeun dina eta walungan aya catang kayu tangkal sampu tangkal cau jeung sajabana palid kabawa ku caah na eta cai anu kacida badagna aduh aing lamun lambat aduh meureunna aing teh kawas tangkal cau jeung tangkal sampu kapalidkeun bisa modar aing teh kira-kira ngarasa beungar lamun modar kabawa palid ku cai aing dasar si Sarmi gara-gara si Sarmi eta ieu aing jadi buyar sagala rupana cek Bang Komod pikiran teh beuki ngacapruk wae kulantaran kahayangna hayang hidup senang sanajan pagaweana ngan saukur ulim ulang jantul seperti dina waktu harita sedangkan di Sarmi sanggeus lulumpatan bari teng hapranjug kulantaran lumayan jauh ti walungan ka imahna teh harita geus nepi anakna hiji lalaki keur cinutrung bari ngombe jejer barang empok indungna lulumpatan teh nyarita ma nanti semana pasti mana mah teh geuning lulumpatan kaos kitu kaos di udah teh nyom wae aduh meni pukucut deui mah pasti mana mah teh cek eta budak lalaki nanya kitu bari seuri ngaheureuyan indungna alah meni masuk aya bae sarta nanaonan mana teh sarta ngaran nya nu kitu bari jeung ngomong teh bener aduh bagusnya so mata tas di leuweung tas buburu mun teu kaleuweung teh urang terek dahar naon mane kalau nya kitu jujur jeung naon kaos bisa bae ngalalau cek di Sarmi bari ngecakeun barang bawaan anak digigireun anakna atau bisa mah teu bisa kunaon ke pan uing teh menang ieu naon eta teh menang usyuk menang kakayel pamere babaturan cenah mah geus teu kapake kabeneran kan lumayan sugan bae uing teh bisa neangan lauk kapan bisa ngabantuan neangan tu biasa mah ampura mah uing mah heureuy tapi bapak ka mana mah geuning bapak di isu teh can balik keneh bae ngaker gawe oge soalnya kamari ngadenge mang tina cenah mah minta dibantuan oren di kebona cek budakna harita nanya kitu bari tetep wae seuri kulantaran sagala anu diceritakeun ku manehna tadi ngan saukur heureuy bisarni oge ngarti budakna teh memang tukang heureuy sanajan umurna kakarage mincak kana 7 tahun tapi beuki kana heureuy teh alah maneh mah kaos teh nyaho bae bapak mana teh boro-boro tinggal yang gawe kalau mana ngacentung tuh di walungan buruan mau air lagi sekapalin keur kucai caah di eta walungan sagura teuing tong dipikiran bapak mana mah di mah oge mata pusing keur mama pusing ayeuna geura bantuan ulah mah tuh berenang bocor tuh di jero di kamar ayo bantuan ulah hujan cek di Sarmi bari ngawacat karena golodog terus asup ka jero imah panggung anu geus reod teh rek nempo kaayaan kabarna anu sok kacida bocorna soalna kenteng teh geus loba anu nyareng led jeung deui Mang Komod kacida malesna boro-boro gawe ngomekeun kenteng oge teu hayang nya kela sakedeung tapi mah teh sok ngomong kitu ka kitu kieu oge kapan eta teh bapak uing ben aku didoakeun si pae kapalikeun sagala lamun kajadian rek kumaha mah teh moal sedih cek anakna nanya kitu deui alah anta
angkatkan tong di pikiran mama geus pusing rujit bapak mana teh rujit jam rujit geus ulah ngomongkeun bapak mana aya mah ayo asup bantuan mak cek Bisarmi nembalan kitu atuh anak lagi dina waktu harita langsung ngoloyong nuturkeun indungna jeung deui kawas nama bataku keheulna ka Mang Komod panto teh langsung dikunci ku Bisarmi. Nah, kunaon panto dikunci kitu kapan pedang kene ieu teh cek anakna nanya deui antepkeun ujang antepkeun keun bapak mana bisa asup kumaha diwana ayeuna mah moli bere lawang terasup ka imah keun rek ngarasa kumaha ayeuna lamun tadi tarima ku urang di ieu mah narek bisa basudahar manehna da urang mah pagawean gawe sanajan pagawean leutik oge bisa keur neangan belang dahar ari bapak maneh mah kacida mah senang kedul digawekeun antepkeun ayeuna mah diwana ku mama cek Bisarmi atuh sarta teh harita ngan saukur ngusapan dadana kulantaran rek kitu kieu oge ka indung nyaah komo deui da anu marabat saban poe teh indungna tapi ka bapana oge sanajan kalakuanna kawas kitu sarta teh da ngaranna ge kakolot tetep bae nyaah ngan dina waktu harita teu wani ngomong deui langsung nuturkeun indungna mantuan meresan kasur jeung sajabana kulantaran cai hujan teh ngocor ka cida badagna masuhan sagala rupa anu aya di jero imah maranehna sedengkeun di luar dina waktu hujan badag jeung huludug ka cida gedena teh dordar Mang Komod geus nepi oge ka hareupeun imahna langsung rek muka panto tapi kulantaran panto dikunci pageung ku Bisarmi harita panto teh teu muka atuh Mang Komod teh langsung gegendor bari ngagorowok nyarekan Bisarmi Sarmi aris gate boga otak henteu waya kieu panto geus dikunci kawas kablek nahan bae moal aya padok ieu Sarmi buka panto ieu dewek tiris ieu buka cek Mang Komod harita cocorowokan bari terus-terusan ngagedoran panto sabar teuing akang kan cikuring oge tadi nonton balik deui ka imah kuring mah geus teu hayang ngampu akang cik rek ka mana bae oge can menang duit atawa beas mah ulah balik sabab di dieu udahareun eueuh jeung akang keur jeung akang mah aya oge keur kuring jeung si Ujang jik ini kajauh ulah aya di imah deui can menang anu batak teh buah keur kuring jeung si Ujang mah cek Bisarmi harita nembalan ngagorowok nyarekan sagala diucapkeun kulantaran kacida ambekna ka Mang Komod atuh Mang Komod teh waktu harita langsung diuk cinutrung dina golodog bari reng hapranjuk kacida ambekna tapi sanggeus ngadenge caritaan pamajikan kawasna marada ngarti oge ngan tetep bae kulantaran teu hayang digawe capek mah waktu eta ngan saukur ngagerentes dina jero hatena aduh aya bener oge pamajikan aing ngomong teh tapi aing kudu kumaha ari geus kieu cek Mang Komod bari garo-garo teu atel kana sirahna matana teh angger deui mencrong kana kaayaan gunung anu ti tadi ku manehna di pikiran jeung dipencerong nah aing teh kudu ayeuna kene ilit kaditu teh ka gunung sugan bae eueuh menang milik aya harta karong di ditu cek Mang Komod bari nangtung tapi acan ari ngalengkahkeun sukuna mah masih keneh nangtung dina golodog wakosna ka bojong seep cag kurang tunda dugi ka dieu heula kumahanya lalampahan Mang Komod jeung kumaha kaayaan pamajikanna bisa anu terus-terusan ngagerewet nyarekan salakina kulantaran kacida tambakna sabab saban poe teh ngan saukur hulang jantung ulin ari dahar mah sok hayang pagedena wae ayeuna urang tunda dugi ka dieu heula cag sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.